Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinan syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci, margi urang tiasa kumpul dina ieu acara. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dugi ka para sahabatna, para tabiin tuh dugi ka urang salaku umatna nu nganut ka mantena. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dimuliakeun. Bapak Ibu Guru sareng rerencangan kabersihan teh mangrupakeun hiji hal anu kedah ku urang diperhartoskeun. Naon margina kabersihan teh kunci hirup urang di alam dunia, di mana urang bisa ngajaga kebersihan di lingkungan sakola sareng di lingkungan rumah tanggi. Hartosna urang tos ngalaksanakeun sebagian tina iman. Lamun dina hadisna nyaeta kebersihan teh mangrupa bagian tina kaimanan. Kukituna urang salaku siswa kedah ngajaga lingkungan sakola. Lingkungan sakola bisa bersih lamun urang bisa ngajagana. Kukituna lingkungan sakola kudu dipiara kalawan sae. Insya Allah urang anu nempatan ieu tempat bakal sehat jeung jauh tina panyakit anu datangna tina lingkungan kotor. Sakitu wae nu dipikeh hatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususna ka sim kuring, umumna ka urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.